Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Nabi Abi, Nabi Aulia, di absen 22, kelas 10 Puji sinarang syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala anu parantos masihan nikmat kesehatan sareng kasempatan. Rerencangan anu dipika cinta dina kahirupan sapopoe rajin diajar teh hal anu kacida pentingna. Ku diajar urang bisa leuwih nambah ilmu, jadi leuwih pinter jeung bisa ngagapai cita-cita. Cita-cita moal bisa digapai lamun urang malas, teu disiplin jeung teu usaha. Urang kudu bisa ngatur waktu antara hiburan jeung diajar. Ulah kababawa anu hal anu goreng seperti main HP atau lalaju TV anu berlebihan. Usaha anu alus bakal nyiptakeun hasil anu alus oge. Ku kituna, hayu urang sami-sami niatkeun dina jero hate pikeun leuwih rajin diajar. Sakitu wae ti abi mugi aya manfaatna. Hapunten pami aya kalimat anu kurang berendah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.